Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi beraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring Kang Tile dina acara cerita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana di lembur Sindang Sari anu mana kiwari Ki Badrowi parantos aya di eta lembur. Kumaha tumitra lajunganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Nya satuju bah. Tapi kumaha eta anak si kubu anu geulis teh geuning. Apan sakitu galakna manehna mah. Sarta geus pasti moal ngaguguk kana kahayang urang. Tah kumaha lamun kitu piraku rek diberesan mah. Nah moal lebar. Apan sakitu herang mencrangna. Ceuk si Oded milu nimbrung bari melong ka guruna. Lantaran ngarasa lebar lamun Nyi Arum anu geulis kudu dipaehan. Nya ulah atuh ari anak si kubu mah. Sok sanajan manehna teh kaitung galak, tapi ulah hari dipaehan mah lantaran Nyi Arum calon bojo Akang Jupri. Kade si laing masa kabehna ulah hayang hayang. Alah mun sigan urek laekun wae ka si laing Jupri. Tembal si Juha bari jebi. Lantaran manehna oge sarua mikahayang ka Nyi Arum. Wah, si laing masuk sirik Juha. Padahal sarua si laing oge hayang. Tapi teu da naon dari sararea hayang mah, anu penting urang kabagian kabeh. Sarta dewek panghulana. Tah marani sakabeh sisana. Tembal si Jupri bari nyakakak seuri. Anon rutret ka sakabeh baturna. Mangga sia teh kudu merebutkeun awewe bisi matak pasya. Badinya oge anak si kuwu mah keur dewek. Jadi madaneh ulah hayang. Keraba baru kaba oge. Hayang kakak anu geulis bah. Tanya si Keling bari melong ka guruna samalah terus nyerengeh seuri. Nya heuh hayang atuh dewek oge kanu geulis mah dan normal keneh atuh euy. Geus tong ngaromong wae sia, ayeuna mah hayu urang gancangan jurang ka imah si kubu. Meungpeung beurang keneh. Kitu ceuk Ki Badrowi ngajak indit. Sakabeh anak buahna carengkat anu saterusna laleumpang ngajugjug ka jero lembur. Barang sup ka jero lembur gok harita amprok jeung saurang budak lalaki umurna kira-kira aya kana 14 taun. Manehna mawa carangka kawasna marek ngarit meureun eta budak teh. Tapi barang ret kaki Badrowi jeung baturna. Eta budak ngajenghok keur sakedapan ngahuleng bari jeung nyidikeun kana rupa tangtungan jeung papakeana. Sanggeus sidik eta budak teu miceunan waktu. Harita keneh berengbeng lumpat menimang pret. Samalah bari jeung gogorobokan ngabejaan batur salemburna nyebutkeun aya rampog siluman belang. Lantaran geus nyaho kana ciri-cirina. Sabab mindeng ngadenge ti batur. Nya atuh puguh bae anu keur araya di imah kabeh caruring hak. Bu eta budak sigana sieuneun ku urang euy. Itu lompatna mending ngebecir geura itu.
Kawas mualila oge bakal rame ieu lembur teh. Ceuk si Oded barinya kakak seuri. Panon ngawaskeun ka budak anu geus anggang. Caritaan si Oded tetela teu nyalahan mitra. Sabot manehna keur jarongjon laleumpang. Jol saurang awewe lantaran manehna tadi ngadenge kana sora budak anu lumpat bari jeung gogorobokan. Nya terus atuh kaluar ti jero imah juru turun kaburuan. Barang ningali sababaraha urang jalma anu papakeana sing sarua hideung bedogna pating solegreng. Tangtungana jarangkung gede barosongot budi amprotan. Buukna meuni jalabri kumisna karaplang mataksieun anu ningali. Tapi sok sanajan reuwas eta awewe teh gancang harita sakilat malikeun awakna. Bertek lumpat teu nolih kana nanaon. Sampingna disingsatkeun saretuur lantaran sieun dikudawet. Ari biwirna harita teu eureun gogorobokan ngabejaan ka sakabeh tatanggana nyebutkeun aya rampog siluman belang. Nya kareku sakitu oge, lembur teh beut jadi ngadadak wuyur. Samalah jalma-jalma juljol kalaluar terus ngagimbung bari silih tanya jeung baturna. Sararea can nyaho kanu keur kajadian. Ngadengi anu gogorobokan teh kalah jadi gempeur teu puguh lantaran can pati jelas. Tapi barang keur ngagarimbung kitu katempo aya sababaraha urang jalma datang sareta muru ka palebah dinya. Ningali kitu buriak atuh harita keneh jalma-jalma anu keur ngagarimbung teh ngaburiak. Terus pating belecir lalumpatan ngajauhan. Sora awewe pating jererit, budak pating koceak careurik da puguh rareuwaseun. Kitu deui aki-aki jeung nini-nini pating gerewek terus lalumpatan pating rampayak arasup muru ka jero imahna sewang-sewangan. Terus ditulakan meuni page. Sora palupuh kadenge pating rareket kayaan di jero imah meuni brug bergandeng. Satuluyna jerempe teu kadenge sorana kawantu sarieun. Tapi aya oge anu sawareh mah terus lalumpatan ninggalkeun imahna neangan tempat anu aman. Nempo kajadian kitu puguh bae atuh Ki Badrowi jeung sakabeh muridna nya kakak seuri. Maranehna bungah lantaran ceuk pikirna tete lageuning komplotan rampog siluman belang teh bener-bener dipikasieun jeung dipikagigis ku balarea. Da buktina we kakara oge ningali ka maranehna. Urang lembur geus pating balecir lalumpatan. Mitra kaum dangu, urang caritakeun Ki Japar anu keur aya di imahna. Harita teh keur diuk dina golodog ngareureuhkeun kacape da puguh atuh karek balik ti kebon. Tapi barang ngadenge sora jalma anu pating gorowok puguh atuh mending ngorejat jung harita nangtung tina diukna bari melong kaburuan. Breh katempo loba jalma anu keur pating bretek lalumpatan. Aya lalaki, awewe, kolot, budak, samalah aya awewe anu lumpatna bari ngelek budak. Nyaksian kajadian kitu. Mang Japar nepi ka olohok lantaran can ngarti kanu keur kajadian. Tapi sabot keur kitu jol kadinya ya saurang jajak anu datang. Dadana katarareng haperanjug sorana pasna oge kadenge mending ngahegat. Ari eta jajaka tayalian ti si Ojon anu tadi pareng nempo pisan ka si Oded jeung baturna. Basa tadi keur ngagimbung jeung batur. Nya terus atuh harita kene si Ojon lumpat ngabecir anu maksud narek ngabejaan ka Mang Japar. Barang srog adu hareupan. Mang Japar, ceuk si Ojon bari reng haperanjug dadana turun naik. Aya naon ieu teh Jang Ojon? Aya naon? Ki Japar harita nanya bari jeung mencrong hatena kacida ngarasa reuwas. Aduh, cilaka Mang, cilaka. Jawab si Ojon nyaritana bari jeung gugup. Heueuh ari cilaka teh cilaka kunaon? Sok atuh gancang caritakeun. Aduh Mang, urang teh cilaka gede ieu mah. Cilaka gede tapi kumaha maksudna ieu teh? Cing puguh atuh nyaritana. Ngarah kumang gancang ka harti? Tanya Ki Japar beuki panasaran hayang geura nyaho. Ditanya kitu si Ojon beut kalah beuki gempeur.
Bareng jeung kitu kadenge deui sora awewe pating jarari terus nempok kitu Mang Japar jadi kabawa kawer. Ojon, buru caritakeun aya naon ieu teh? Kunaon urang lembur geuning meuni rabang lalumpatan? Nah aya muding edan kitu? Lain Mang, lain aya muding edan, tapi si Oded Mang, si Oded. Ah, si Oded. Nya Mang, si Oded yang batuna datang ke lembur urang. Ke. Maksud si Oded teh si Oded anu mana? Tukang dagang sapu teh lain. Tapi naha urang lembur make jeung lalumpatan. Aduh, lain Mang, lain si Oded tukang sapu, tapi ieu mah si Oded komplotan rampok siluman belang teh. Piraku Mang poho deui? Jawab si Ojon kituna teh bari jeung tutunjuk ka jalan. Si Oded komplotan rampok siluman belang. Baladna si Jupri teh lain. Ceuk Ki Japar. Katempo meni ngaranjug lantaran kacida ngarasa reuwas. Lemburna anu aya kana sababaraha bulan aman jeung tentrem. Ayeuna geus mimiti deui aya kajadian anu mata kriweuh. Ari anu jadi sababna taya lian biasa bae urusan rampok siluman belang anu geus mimiti deui rek ngagalaksa. Leng atuh Ki Japar sakedapan mah ngahuleng. Arangna kerung bangun anu keur mikir. Mang, Gos atuh tong kala ngahuleng. Mending oge pikirannya kudu kumaha ri Gos kieu. Lantaran maranehna datang. Sarta Gos pasti bakal nyarion deui kaonaran di lembur urang. Moal salah maranehna datang tang turek nyieun kaonaran. Tapi ari ayeuna aya di mana? Keun ku Mang rek disampeurkeun. Nyari tadi mah maranehna teh kakara nepi ka tengah lembur. Tah kuring jeung anu sejen kabeh lalumpatan. Jadi teu nyaho ayeuna aya di mana. Kieu we atuh ayeuna mah Jang Ojon. Cing susulan si Ajo, si Amid jeung anu sejena terus takol kokol. Kumpulkeun sakur lalaki anu jarag-jag mah. Sarta kabeh kudu marawa pakarang. Tah emang ayeuna rek ngajugjug ka imah pakubu. Lantaran bisi maranehna datang ka dinya. Ki Japar mere parentah ka si Ojon sangkan ngabejaan sakabeh baturna jeung sakur lalaki urang lembur anu jarag-jag. Anu maksudna pikeun yang hareupan komplotan garong. Menang parentah kitu teu talangke. Si Ojon gura-giru indit ngabecir lumpat. Sedengkeun Ki Japar terus asup ka jero imah kebat ka dapur ga patukana bedog anu nyelap dina bilik. Keur kitu jol bojona anu katelah Bilastri nyampeurkeun bari jeung ngelek anakna anu bungsu. Beungeutna katara pias hate ngadadak jadi pating sareblak loba kahariwang. Lantaran geus ngadenge kana caritaan Ki Japar jeung si Ojon anu tadi. Samalah ningali batur salamburna anu rabeng lalumpatan. Kang Japar kade cing ati-ati Kang. Ceuk Bilastri bari melong ka salakina anu katemporek indit. Nya nuhun Nyai. Kade oma tong kaluar ti imah jaga barudak. Akang rek indit heula nya. Ari sabab lembur urang diancam bahaya. Tapi lamun sekayaan teu aman, gancang indit salametkeun diri. Nya Kang, sok rek indit mah ku abdi didoakeun muga-muga kulawarga urang jeung sakumna urang lembur aja dina kasalamatan. Amin, sok atunya ku akang ditinggalkeun heula. Kade pantotulakan. Nya saenggeus amitan sarta mere papatah kanu jadi bojona. Ki Japar harita turun ti imah bari jeung nyoren bedog. Terus atuh leumpang rurusuhan rek neangan si Oded jeung baturna. Kasugri kaum dangu, cag urang tinggalkeun heula Ki Japar anu keur aya di setengahing jalan, urang teuneun sakedeung. Ayeuna
Urang kocapkeun kayaan di imah Pakubu. Harita Pakubu keur diuk di patengahan jeung bojona Amburodia. Anteng ngobrol guntreng paduduaan diselang ku barang dahar. Sedengkeun anakna Nyi Arum keur kekedengan di kamar. Bareng jeung kitu di luar kadenge aya sora saurang jalma anu gageruan ka Pakubu nitasangkan gancang kaluar. Sorana tarik ku gorowokan mata katorekan estuning taya pisan kasopanan. Kubu! Gancang keluar sia! Yuh, gura bagyakun aing ayuna geus datang. Sok puru keluar sia kubu. Tong ngajedong wae di imah sia. Kitu ceuk anu di luar. Barang ngadenge caritaan kitu. Pakubu jeung bojona menipating gurubug siga anu disentet engang da puguh bakat kureuwas. Kitu deui Nyi Arum rengganis anu keur gogoleran di kamar ngorejat hudang sarta gancang kaluar. Ama, saha eta teh nah meuni gogorobokan teu aya kasopanan? Tanya Nyi Arum bari melong ka bapana jajantungna ratug hate tagibur teu puguh rasa. Lantaran tegugur teu angin beut aya anu gogorowokan kawas kitu. Ya duka teuing atuh Nyai. Da mau ge teu apal nah saha eta teh. Teu pupugu gogorowokan mata kreuwas. Tempo atuh kaditu ama nah saha anu di luar teh. Tapi kade cing ati-ati. Ceuk Amburodia. Bari melong ka salakina. Atena deg-degan beungeutna katarapias da puguh reuwas. Bareng jeung kitu di luar kadenge deui aya sora anu ngagorowok sorana beuki bedas. Samalah ditungtungan ku seurinya kakak bangun gumbira. Kubu edan! Buru sia geura keluar! Metong ngahepep wae! Yuh aing ngahaja datang ka lembur ieu lantaran geus teu kuat hayang gancang panggih jeung si laing. Gancang sia keluar! Lamun henteu diduruk geura ku dewek sia imah teh. Ceuk anu di luar ngancam anu tayalian si Jupri. Barang ngadenge caritan sarupa kitu puguh bae Pakubu bojona jeung Nyi Arum meni ngaranjug. Samalah biijah anu keur popolah di dapur nyampeurkeun. Gek diuk awakna ngeleper da puguh atuh bakat kusieun. Opatan harita ngaharuleng bari ngadedengekeun kayaan di luar. Kubu edan! Nah sia teh bonge? Dititah keluar teh kalah ngajedog wae. Gancang sabijil. Montong nungguan aing bea kasabaran dulu. Si Jupri terus gogorowokan nitasangkan Pakubu gancang kaluar. Ngadenge kitu Pakubu jeung anu sejena silih reret. Masing-masing hatena ngarasa keueung. Tapi sanajan kitu pikeun Nyi Arum anu memang saurang awewe tapi dirina ngabogaan jiwa anu kuat sarta gede wawanen. Harita teu loba deui mikir jung nangtung leos ka dapur teu lila geus balik deui bari ngajingjing bedog. Sup ka kamar gancang gura-giru disalin ku papakean anu saringset. Calana pangsi hideung jeung baju kampret rupana hejo daun. Cangkengna dibeberan ku karembong beureum. Nya saenggeus rengse gancang rurusuhan kaluar deui. Nyai hidup mereka mana anaking? Tanya Pakubu bari melong ka anakna. Hate tagibur loba kahariwang. Abdi bade keluar ama. Margi hoyong terang nah saha atuh anu aya di luar teh. Bet ngadon gogorowokan bari ngancam sagala ka urang. Ulah anaking. Teu kudu keluar hidup mah cicing we di dieu. Keun bae aman urek keluar mah. Nyai mah cicing we tungguan si Ambu jeung Biijah. Pakubu ngahalangan kana pamaksudan anakna. Da puguh ngarasa hariwang sok inggis Nyi Arum anu jadi anakna manggih cilaka. Ama teu kedah salempang. Insya Allah abdi moal kunanaon. Nyai Arum anak Ambu. Bener hadena mah hidup ulah keluar. Sabab geus pasti bahaya mending oge gancang nyumput di nubuni. Teu tiasa kitu Ambu. Kajen kumaha wae oge abdi tetep kedah keluar ieu mah. Margi pamih henteu tangtos bakal ngabahayakeun ka urang sadayana. Walon Nyi Arum tanda sarta niatna teu bisa dihalangan. Samalah terus atuh singkil serog ngadeuketan kana pantore kaluar.
Nya atuh lamun kitu mah tekad hidup hayu jeung ama urang kaluar. Sarta urang tingali naha saha eta manusia teh. Betas aku ngahina teuing. Ama kitu deui hidup Nyai. Lamun rek kaluar omat kade cing ati-ati. Ambu hariwang lantaran anu disanghareupan teh pasti jalma jarahat mata kitu oge. Sabab lamun jalma bener mah moal kawas kitu. Ambu saur abdi oge teu kedah salempang. Cing jongjon bae ambu mah teu kedah seueur emutan. Margi tangtos abdi oge bakal ati-ati. Walon Nyi Arum ngareret ka indungna anu katempo beungeutna meuni sepa. Ari dina hate make jeung ngadadak aya rasana langsa teu pupuguh beut sieun papisah jeung anu jadi indungna. Nya terus atuh harita ngarangkul ka Ambu Rodiah samalah tuluy diusapan tonggongna bangun anu nyaah pisan. Geus kitu maleos atuh Nyi Arum kaluar. Dituturkeun ku Pakubu. Ari si Ambu terus ngahuleng nya kitu deui biijah meuni cameot awakna ngaleper. Kocapkeun si Jupri jeung sakabeh baturna anu keur araya di luar. Maranehna bekitu sabar lantaran Pakubu anu digeruan ku maranehna can aya keneh kaluar. Nya gorowok atuh harita ngageroan deui. Kumu gejol. Nah meuni ku harare sia dititah keluar teh. Sigana bener hayang diduruk ku gobrong teh kaya kieu bah. Ceuk si Jupri bari jeung lajag lejeg teu daek cicing. Atena banget geus teu sabar hayang geura ningali Pakubu kaluar ti imah. Teu daek keluar mah urang duruk we Jupri jeung imahna. Kitu cenah ceuk si Ode dengan bobotohan. Sedengkeun Ki Badrowi jeung anu sejena caricing bae jarempe bari narangtung pating badega. Ari panon kabeh marencerong ka imah Pakubu. Sabot keur kitu reket berai panto imah aya nu muka. Torojol dua jalma nu tayalian Pakubu jeung Nyi Arum. Barang nempo ti jero imah aya anu kaluar. Sakabehna curing hak breh katempo Nyi Arum sarta dituturkeun ku Pakubu. Ningali kitu si Jupri nyerenge seuri. Ari Ki Badrowi barang nempo ka Nyi Arum sok sanajan manehna teh geus kolot. Da eta teh matana oge meuni bolotot kawas anu rek luncat. Biwirna calangap bari kutap ketap siga ningali dahareun. Lantaran kakara ningali mojang anu sakitu geulisna. Samalah hatena terus bae katarik ati kagendam rasa ku Nyi Arum anu geulis herang mencerang taya cawadeuna. Tah geuning keluar ayeuna bah. Muna tuti tadi ngarah Akang Jupri teu gogorowokan. Kumaha Nyai anu geulis damang? Ceuk si Jupri nyaritana bari jeung kumasep ngadon sura-seuri hayang kataksir. Panona mencerong ka Nyi Arum anu keur ngajanteng nangtung jeung Pakubu. Tapi barang ngadenge caritaan kitu nyel atuh Nyi Arum ambek. Beungeutna meuni nyiak beureum huntuna ka kerot panona muraleng ka si Jupri jeung baturna. Oh jadi geuning si laing anu daratang teh. Laingan atuh teu baroga cedok. Sarta teu garablek kasopanan ari garong mah. Ngadon terus gogorowokan di buruan imah batur. Dasar manusia teu hideng sarta teu gebleg otak. Ceuk Nyi Arum bari tutunjuk kana beungeut si Jupri da puguh bakat ku ambak. Salah Nyai, lain imah batur. Sabab ti saret ayeuna mah ieu imah samalah jeung lemburna oge geus jadi lembur Akang sabatur-batur. Jawab si Jupri bari ngalejeg. Beungeutna dangah neuteub seukeut ka Nyi Arum. Meuni asa jadi jalma anu panggagahna. Ngadenge kana caritaan si Jupri sarupa kitu. Nya puguh Pakubu jeung Nyi Arum duanana ngaranjug terus atuh silih reret. Naon? Dedengian teh ieu lembur geus jadi lembur si laing. Tanya Pakubu bari mencerong ka si Jupri anu keur ngalejek di buruan. Leungeunna nulak cangkeng. Sedengkeun baturna nu sejen rajeg ngajajar ningalikeun. Lain dedengian kubu. Tapi memang benar lantaran ti sareut ayeuna mah ieu lembur geus jadi milik dewek sakabeh. Sarta daek tu daek si laing kudu eureun jadi kubu. Sabab si laing mah geus teu pantes.
Dari nu pantes jadi kubu di ieu lembur mah tah ieu guru dewek Mbah Badrawi anu geus kakocap jago. Luhur ilmuna jembar pangabisana. Gede etana. Walon si Jupri ngomong kitu teh bari ngareret ka guruna anu harita keur ngabadegan angtung bari teu lesot nyekelan iteu. Barang ngadenge jawaban kitu. Nya puguh bae atuh nyel pakuwu ambak beungeutna nyiak beureum hatena panas asa dihina ku jalma pantar kitu anu teu paruguh asal usulna. Dasar manusia kurang ajar sia. Abong-abong garong anu teu boga tata krama kasopanan jeung rasa kamanusiaan. Beut gagabah sia nyarita teh make jeung nitah eureun jadi kubu sagala. Asal silaing sakabeh nyaho deuleu. Silaing sakabeh teu ngabogaan hak pikeun ngeureunkeun kuring tina kalungguhan kubu. Lantaran jelas lain urang dieu. Jeung na deui naon alesana kuring make kudu eureun. Sabab ceuk rarasaan kuring teu boga kasalahan. Sajaba ti kitu teu bisa gampang. Lantaran sagala rupa oge aya aturana da kitu. Kumaha silaing sakabeh ngarti? Jadi naon atuh maksud silaing sakabeh anu sabenerna? Beut ujug-ujug nyarita kitu. Tembal pakubu bari molotot ka si Jupri. Keur kitu srog Ki Badrawi kahareup. Jadi silaing teh acan ngarti kana maksudna. Dasar kubu belegung sia. Asa piraku teu ngarti kana sakabeh caritaan murid dewek. Apan tadi geus dicaritakeun make jeung nanya deui naon maksudna. Ti syarat ayeuna silaing geus teu kudu jadi kubu deui. Lantaran ngan dewek anu kasebut pantes jadi kubu mah. Tah kitu piraku can ngarti keneh. Sok kerarek nanya deui digaplok sia ku aing. Jawab Ki Badrawi nyaritana tatag bari molotot ka pakubu kawas anu nangtang. Nya puguh bae atuh mitra. Pakubu menireup geuneuk rai pias bakat ku ambak. Dampaleungeun dipereupkeun nya kitu deui Nyi Arum anu nyaksian hatena karasa panas asa diduruk. Sarta geus teu kuat nahan amarah, teu suka ngadenge kana caritaan Ki Badrawi anu sangeunahna kawas anu teu dipikir heula. Tapi sanajan kitu, Nyi Arum sabisa-bisa nahan amarahna lantaran teu wani gagabah. Keur kitu pakubu terus singkil juru turun kaburuan hauk nyentak. Manusia kurang ajar. Kaya kieu mah ngahina silaing teh sugan kudu diwarak ku aing. Hiat! Sabrut atuh harita keneh pakubu narajang. Pereupna anu buleud ngolebat rek ngahancak kana beungeut Ki Badrawi. Tapi pikeun Ki Badrawi mah kalah seuri barang pereup pakubu geus rek nepi kana beungeut. Hiu kereg. Harita pereup pakubu ngadadak eureum teu bisa obah. Nya puguh atuh pakubu meuni olohok lantaran leungeunna cicing teu bisa digerakeun. Ningali kitu cakakak Ki Badrawi seuri meuni lelengakan. Nya kitu deui sakabeh muridna pating cakakak. Kubu. Sok kadinya lamun sia bisa ngobahkeun leungeun. Dewek janji moal tulus jadi kubu di lemur ieu. Matak oge sok kerah-kerahkeun sakabeh pangabisa jeung kakuatan silaing. Ceuk Ki Badrawi seuring ngagakak bakat ku atoh nempo pakubu anu leungeunna teu bisa obah. Sedengkeun pakubu usaha sateka pola. Sarta sakuat tanaga da puguh hayang bisa ngobahkeun leungeunna. Tapi mata heran. Lantaran leungeun pakubu harita teu bisa obah saeutik-eutik acan. Ari Nyi Arum anu nyaksian kana eta kajadian, puguh bae meuni gogodeg. Kurang ajar. Lepaskeun leungeun aing sia kasebelahan. Nah, make menta dilepaskeun. Da ku aing oge teu dicekelan. Tinggal betot we atuh piraku kitu-kitu wae teu becus. Aya kubu menyebelagung.
Cek dewek oge teu pantes si laing mah jadi kubu. Mata kudu daek eureun sarta rek diganti ku dewek. Dasar kubu eueuh kebacus ya. Ceuk Ki Badrowi ngahina jeung ngajajeleh ka pakubu. Anu keur usah oseh sakuat tenaga usaha sateka pola hayang bisa ngobahkeun leungeunna. Manusia manjang mujung dengekeun ku si laing. Pikeun kuring mah percuma jadi jelema anu loba pangabisa oge aringan saukur jadi jalma jahat bah. Sabab sakabeh pangabisa si laing eueuh mangpaatna. Sabalikna kalah dipake ngajalankeun rupa-rupa kajahatan sarta nyieun kaonaran. Tah lamun kitu nahan naon anu diagulkeunna. Boga pangabisa ukur dipake nyusahkeun batur yang sarakeun ka balarea. Dosa eta teh nyaho. Jadi percuma ceuk kuring mah eta pangabisa teh. Naon? Ceuk saha sia make jeung percuma? Sarta pangabisa dewek eueuh mangpaatna. Gagah bangga bacot teh. Buktina geuning loba jalma anu sarieun ku dewek. Sarta dewek oge bisa jadi dedengkot garong. Sarta ngabogaan murid anu pangabisanya lumayan. Tah eta sakabeh teh lantaran dewek loba pangabisana. Sarta kasebut luhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Gagah sakti manjaguna. Mangpaatna ti baheula. Dewek teu kudu capek gawe, hayang itu hayang ieu oge teu weleh kacumponan. Sarta teu kudu hese-hese nyangan sorangan lantaran loba anak buah anu bisa diparendah sarta nurut kana sakabeh kahayang dewek. Jawab Ki Badrowi nyorocos ngomong. Sikepna jelas sombong adigung-adiguna boga rasa dirina anu pangpunjulna. Lantaran ceuk rarasaan manehna mah geus moal aya di jalma anu bakal sanggup mapakan kana pangabisana. Tetela si laing teh geuning sombong. Abong-abong manusia anu geus bejat akhlakna. Bentukna we manusia teh dari kalakuanna mah teu beda jeung iblis maraneh teh. Naon sia kubu? Wani si laing ngabacot kitu ka dewek? Nah make jeung teu wani lantaran eta mah kajataan. Dasar kubu dan sia teu bisa disabaran. Ki Badrowi nafsu beungeutna beureum awakna mending kagidir. Sarta sakilat dampal sukuna harita ngolebat ngajejek dada pakubu anu ti tadi can bisa obah. Lantaran leungeunna angger teu bisa digerakkeun. Hiuk dampal sukuna ngalayang. Beledug nenggel pisan kana dada pakubu. Aduh. Mitra cageulai carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.